nyanggakeun sembah pangabaktos Kanjeng Rama ditarima anaking aya naon ama mah maniasaku rarewas kieu sok geura caritakeun ka ama naon Bang Baluh hidup teh tuh kantenan ama tuang putra teh aya pitaroseun ka ama teh kunaha manusia jelema kudu ibadah ka Gusti Allah naon sababna kuring mah can pati ngarti nuhun dijelaskeun ku ama alus pisan eta pananyaan teh ngan ama mah lain ustad lain kiai tapi ama ngajawab sakanyaho ama naon pangna naon sababna jelema atawa manusia kudu ibadah ka Gusti Allah naon sababna ai salaresna mah Gusti Allah mah teu butuheun ku ibadahna jalma teu butuheun ku ibadahna sakabeh makhluk oge da teu aya untung teu aya rugina pikeun Gusti Allah mah sanajan sakabeh makhluk teu ibadah oge ka Gusti Allah teu ngabdi oge cuman anu kudu ibadah teh nyaeta makhlukna sabab makhluk anu loba pangabutuhna terutama manusia nu dibere akal pikiran jeung hate nurani coba orang ya orang kedah isin ku ayana ayat anu ngajelaskeun anu nyebatkeun kieu ai nu jelasna mah eta teh dinu Al-Quran surat Ar-Rahman anu hartosna kieu nikmat kaula nu mana nikmat Allah nu mana anu pantes ku anjeun didustakeun dibohongkeun diingkarkeun tah ama mah ku kalimat eta teh aksa era salaku makhluk lamun teu ibadah ka Gusti Allah sabab naon orang hirup di dunia istuning karsana Gusti nu Maha Suci teras orang dipasihan nambut raga dipasihan nambut harta dipasihan nambut sagalana ku Gusti Allah dicumponan ayeuna orang teu ibadah ka Gusti Allah nya orang jadi makhluk teh anu teu tahu diri anu teu boga kaera ya
jeung cek Gusti lamun saha makhluk anu loba syukuran, loba nyukurkeun kana nikmat Gusti, pasti bakal ditambah-tambah. Tapi sing saha makhluk anu ingkar tina nikmatna, henteu ibadah ka Gusti Allah, pasti bakal dikurangan, bahkan bakal diganjar siksaan di dunia. Janten kitunya ama kahartos namahku kuring hatur nuhun karena penjelasan anak. Mugi abdi tiasa ngajalankeun anak. Nya amanya. Yeuh kuring ayeuna yeuh tangan, tean, cepil, panon, sadayana ciptaan Gusti Allah, anugerah Gusti Allah anu bermanfaat. Angin sadayana ciptaan Gusti Allah nu dianugerahkeun ka jalmi sareng ka sadaya makhlukna, pikeun dijaga, diriksa, dimanfaatkan, mangga, tapi tekeng dirusak. Oh, tatangkalan mangga bade di keluar mah, tapi dipilih-pilih anu geus kolot heula, atawa lamun geusna ngelak deui sama meh nuar anu geus kolot teh ngelak deui geus kira-kira nu anyar geus gede, geus loba melakna kakara nuar. Tambang-tambang kesik, tambang-tambang minyak nikel segala rupa mah digunakan saperluna sacukupna keur kasejahteraan hirup manusia, tapi ulah sampai ka malinaan, sampai dilakakeun ka diri pribadi oge ka sakabeh makhluk. Da sabab dina cilaka nama, dina bencana nama lain anu nuarna bae dalah kabeh oge nu aya di sakuriling eta bakal menang mamalana ngilu ka cepretan musibahna. Nya orang kagustina kedah getol dina ibadahna tepat waktu, jalankeun sadaya parentahna, tinggalkeun sadaya nu dilarangna. Nuhun hatur nuhun mamanya, hatur nuhun kana sadaya pangbagia ti mama, pangjelasan ti mama. Mangga abdi permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.